Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana subscriber Kisunda anu satia manco dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian kadalapan. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Waktos kamari ieu teh juragan, waktos aya tamu babah encek teh geuning saur juragan teh cing bibi pangmelikeun rokok sabungkus talangan heula ku bibi di abdi teu aya receh. Halo bener si bibi mani panjang ingatan atuhkeun wae sakitu-kitu wae mah bi tong jadi hitungan teuing mani kawas kanu saliwat pisan. Teu kitu ge ari aya di abdi sok dibere keur jajan tara kungsi dipenta. Sumuhun gan ari ku kitu teh mah mung benten deui antawis masihan sareng nambut. Ceuk bi uning siga nu maksa keukeuh duit sakitu kadununganana kudu dibayar. Aduh ampun si bibi duit sakitu-kitu ge mani keukeuh kudu dibayar. Ayeuna mah kieu atuh bibi perkara duit anu 100 bieu anu puluhan anak kadiekeun heula ceuk Jatni kawiharta duit anu 100 perak keur ongkos beca ka rumah sakit jeung keur marasaeun bi uning teh dicokot deui. Mangga gan ceuk bi uning ngasongkeun duit 100 perak kadununganana. Jadi duit anu 40 teh keukeuh ku abdi kudu dibayar wae nya bi. Atuh kantenan wae gan margi bibi mah emot kana kasawuran juragan. Mere benten deui nganjuk benten deui kalayan sanaos sasen sapeser ge kedah dibayar margi eta mah kalebet sametan. Walor bi uning manit tarewes nyaritana teh tapi sajeroning nyarita kitu teh mungguh batinna mah asa teu garana kulantaran eta duit keur ongkos ka rumah sakit jeung keur manehna teh make dipenta deui kudu jadi dununganana. Gatuh bi ari kitu onaman da memang jeung nya na perkara hutang mah kudu dibayar tah ieu salawe keur ongkos ka rumah sakit anu 75 na keur marasenan bibi ngan ieu anu 75 keur bibi teh khusus ku abdi deuk diinjem deui 40 nyata keur mayar hutang urut rokok teh ka bibi ari keukeuh kudu dibayar ayeuna mah ceuk Jatni kawiharta boga pangaturan pinter. Atuh upami kitu mah tinggal angar-angar wae gan artos bibi ditambut deui 40 rupiah. Upami eta anu 75 kanggo bibi dicandak 40 lajang dianggo mayar sametan mah kumaha ari si bibi make nyebutkeun anggar keneh boga hutang 40 perak pan ieu dibayar ku abdi. Lieur kitu bibi teh sanes lieur gan mung rada keder we bibi mah ongkos saur juragan artos anu 75 teh kanggo bibi. Ari kitu dicandak deui 40 rupiah dianggo mayar sametan. Atuh upami kitu mah sami sareng meresen artos ka bibi 75 teh buktosna mah mung 35 rupiah. Asa lieur pisan si bibi mah. Tangtos wae gan bade lieur ge margi juragan keder. Walar bi uning bari ngabalieur ngarasa keheul kana pangaturan nu jadi dununganana. Abong kena jelema ngopet bisa wae ngagulak-gilak caritaanana teh. Keur guntreng kitu guru tak adina Nyi Supiah anu katelah nyuruh kami teh datang deui anu teu kungsi punten heula. Ujug-ujug brai wae mukakeun panto bari ceurik. Atuh antara Jatni kawiharta jeung nu jadi bujangna teh mani olohok ningali nyiru kami teu pupuguh ujug-ujug ceurik. Akang ceuk nyiru kami kumaha perkawis abah teh ujug-ujug teras repot wae mangkani mak teh acan mulih keneh ti tadi punten wae Kang nyuhunkeun dilayad heula sakedap bilih kumaha onam kitu nyaritana nyiru kami ka Jatni kawiharta bari dibarengan ku inghak-inghakan cerik ngarasa sedih. Mana nu jadi bapana gering ripuh dadak-dadakan katambah-tambah nu jadi indungna eueuh wae balik. Ku kitu teh mah ku ayana nu jadi indungna nyiru kami teu aya balik-balik teh kulantaran ditahan ku nu berwajib
nyata dilaporkeun ku Jatni Kawiharta sasatna kudu jadi minantu. Pajarkeun indungna nyiru kami teh maling samping jeung panitik talenan opat siki. Nyeruk perkara abah mah keun wae tong make dipake cerik balilihan nepugu geus kolot. Najan urang ge nu ngora keneh cantang tu nu mata keur akang mah nyeruk lain ngagogoreng nu jadi mitoha sipatna indung bapa nyeruk jeung eceuna. Bongana boga bapa pagawean sakadar unjak anjuk wae. Kaduana nu jadi indung batan bela kasalaki anggur utrak atrok. Ayeuna mah kieu wae nyeruk kulantaran akang ayeuna deuk aya keperluan penting pisan. Wayahna wae moal bisa ka ditu tong baroni ngalongok abah cecak eceuna aya beja di rumah sakit deuk ngajuru ge teu bisa katepungan ayeuna. Nyata kurariweuh teh akang teh teu sawios Kang upami nuju repot mah mung eta we anu mawi abdi enggal ka dieu teh maksudna mah bade nyelang heula artos 200 mah kanggo ngabantun abah ka klinik. Ih nu matak nyai bangna akang deuk nyambat teh nyata maksudna mah deuk balang siar lain lebar mikeun ngan kudu boga saketip-ketip acan. Wayahna wae lain teu karunya ular Jatni Kawiharta nyaritakeun teu boga duit pangaji saketip-ketip acan padahal duit mah teu sirikna dipetian. Ngan dasar teh wae ulat jalma beunghar ngopet nepi ka tega teu mere sapeser-peser acan. Teu sawios atuh Kang upami teu aya mah. Permios wae bade wangsul manawi mah parantos nyampak di rompok ceuk nyiru kami bari nangtung. Nyape katuh nyi da Kang edek indit deui ayeuna bisi kaburu barang manten. Ular Jatni Kawiharta bari ngojeng Kang ngukakeun panto. Geus kitu mah leos nyiru kami balik di barengan ku batin ngarasa sedih ras kanu jadi bapak gering ripuh. Bebe kadenya abdi dek indit Jatni Kawiharta bari gejelig turun ti imahna ngaleos indit duka deuk ka mana maksudna. Dasar jelema beunghar ngopet si kasebelan ceuk diuning ku kulutu sorangan bari nutupkeun panto. Kira wanci magrib diuning jeung barudak anu tiluan geus ngaringkeb maneh di jero imah ka hiji hariwang deuk kaluar teh kulantaran geus magrib katambah-tambah hujan ngaririncik di barung ku angin ngagelebug gelap pating jeleger sora guludug mani ender asana teh beuki nimbulkeun pikakeungeun pikeun jalma nu araya di jero eta gedong. Tayalian bujang-bujangna Jatni Kawiharta nu harita keur ngariung dariuk di tengah imah. Ju diuning gegerowan ka hiji budak lalaki nu ngaran Uju. Geus tunduh maneh teh? Nya wa si sinarion wayah kieu panon teh geus capel. Walar Uju bari ngagisik panonna. Atuh jung wae ka ditu deuk sare mah di ditu di papiliun. Di papiliun maneh mah ngarahaneut. Geus kitu mah leos Uju asup ka kamar papiliun. Sare ngarengkol sorangan. Bener si Uju tunduhan teh kakarage bus ka kamar ayeuna geus karek deui. Atuh si Uju mawa di lembona ge tukang hees teu kaop antel kana anggal babari pisan heesna teh ceuk baturna budak lalaki ngaran Omod pipilueun nyarita. Tapi keur manehna ge sajeroning nyarita kitu teh make di barengan ku merolok heai panon geus beda kiceupna kiceup jalma tunduh. Kaayaan waktu nyerelek teu karasa sajeroning diuning keur ngawarangkong jeung barudak teh dur wae bedug Isya ditema kuno sora adan di masjid anu pernahna eta masjid teh kira-kira kahalangan tilu suhunan kaopatna ti imah Jatni Kawiharta. Hujan beuki lila asa beuki gede di barengan ku sora guludug mani guguludugan karasana mani ender. Cai hujan anu ngocor tina talang kadenge ngagolontorna nyurug kana taneuh angin asa beuki ngagelebug sorana mani ngaguruh teu beda ti sora mobil wajak keur maju. Burinyai celeger, burinyai celeger.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ceuk diuning ngucapkeun ta'awud bari mengpekan ceuli samalah budak nu dua mah kuat ngarenja gerebas ngadenge sora gelap meni ngajelebet disusul ku angin ngagelebug tetangkalan meni peting pelenoy siga nu sagebrueun deuk rarungkad. Mugi eyang aki jole nini jole panghalangkeun kabahayaan nuhun nu agung di lungsuran banyu mung mugi nyuhungkeun ulah ageng teuing sinareng ulah disarengan ku angin terang kolentrang. Ceuk diuning make sasambat kakaruhun segala dumeh ngadenge hujan angin anu sakitu poharana anu disebutkeun hujan es teh peting peletak kana kenteng jeung kana kaca jandela. Sanggeus biuning ngucapkeun kitu tekung sirila rat hujan teh dadak sakala raat kari kadenge peting paralak cai hujan anu nyarangsang tina tatangkalan ninggang kana kenteng kaoyagkeun angin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ceuk biuning jeung nangtung geus kitu kojengkang kana lebah panto nyingkapkeun hordengna katingali di luar meuni poek mongkleng teh teu kaciri curug-curug acan. Teu lila sanggeus hujan raat bener kadenge sora manuk beuk ditemaku manuk legug sorana mani geuman nambahan kakeung bulu punduk pating puriding teu puguh rarasaan. Ngadenge sora manuk nu kitu gancang diuning nutupkeun deui hordeng dibarengan ku dehem jeung babacaan sabisa-bisa geus kitu gek diuning diuk gigireun budak nu dua geus sare ngagebra kari diuning sorangan cunggelik diuk. Sajeroning diuk pikeun biuning bibirna ngagereyem babacaan sabisa-bisa kulantaran ku ngarasa keung teh panon deuk paksa dipeurem-peurem ge teu daek bae sare anggur asa nambahan buringas pitunduheun jararawuh. Waktu biuning keur babacaan kadenge aya sora nu haharegungan atuh jung wae nangtung tuluy ngojengkang ka kamar papiliun barang bray muka pantona si mana horeng anu haharegungan teh hiji budak anu katelah uju teh tidinya mah eta budak teh digegeing ku biuning bari awakna digebig-gebig. Yu uju yu ceuk biuning kunaon maneh teh teu ngarenah awak. Alah betung wa nyeri asa dicocogan ku jarum. Aduh Gusti nyeri teuing atuh lah. Ceuk uju dadak-dadakan adug songkol teu pupuguh bari ninghak ceurik. Nyeri beteng mulas maneh teh Ju. Ari mulas man teu wa ngan ieu pejit asa di perut tuh aduh alah ieu aduh alah ieu alah. Uju gawena adug songkol geus kitu korejat hudang dug ngedeng taksiran geus teu puguh rasakeunana anu teu lila golok-gok utah awakna ngadak-ngadak ngadegdeg teu beda nu muriang keur nirisan. Atuh ku ayana eta budak kitu kapaksa biuning ka dapur nyokot cai haneut tina termos bari nyokot lap beutut pikeun maresihan tegel urut utahna uju ngan hadena teh teu keuna kana alketip. Tah nginum cai haneut Ju. Ceuk biuning ngasongkeun cai haneut herang dina cangkir aluminium. Gancang cai teh ku uju ditampanan tuluy diinum manis leguk bea kabeh sigana nu hanaang nakar. Tapi sanajan diinuman ku cihaneut ge ongkoh-ongkoh wae beteungna mah ngarasa nyeri malah ceuk rasa manehna asa beuki nambahan nyeri. Waktu biuning ngelapan tegel anu kautahan ku uju batina ngarenjag reuas ngadenge aya sora nu gegerwan kieu di luar. Ja direja biuning jeung uju anu harita keur haharegungan teh pating raringeuh ngadenge sora nu nyalukan kitu dina sajero 5 menit mah eta sora nu ngagegerok kitu teh teu buru-buru ditembalan kulantaran teu pati apal kana eta sora.
Sanggeus eta nu gegerowan dirja-dirjaan sababaraha kali bari ngetrok-ngetrok kana panto kakara Bi Uning ngagorowok nanyakeun saha. Kitu ge teu wanian ari muka panto mah sakadar nanyakeun bari cimak blak. Ari dirja ka mana? Ditunggu-tunggu dek barang kirim teh eueuh wae. Entong nyumput dirja. Da urang ge nyaho, ceuk eta sora ti luar. Bade ka saha kitu? Bi Uning nyaritana kitu teh munggu hatena mah ratu jeung timbul tanda tanya saha nu jebut dirja teh kulantaran ku teu nyaho teh. Padahal ngaran dirja teh dununganna nyaeta anu katelah ayeuna mah ngaranna Jatnika Wiharta. Urang dek ka dirja dek menta anu sakumaha dijanjikeun ku manehna dek ngirim dahareun. Dupi dirja teh saha? Dari dia mah sanes bumina dirja. Ieu mah bumina Juragan Jatnika Wiharta. Sareng nuju teu aya deui ayeuna mah. Enjing wae bilih aya kaperyogian mah. Ceuk Bi Uning bari panon neuteup kana lebah kaca jendela papiliun di barangku hate Ratu Glirnu tutunggulan. Kesang marolok teu pupuguh katambah-tambah eta budak nu ngaran Uju teh sanggeus utah-utahan make ngalempreh siga nu leuleus. Dirja teh Jatnika Wiharta teh urang maksud ka dieu teh taya lian dek mentah hayam kulantaran basa kamari teh janji dek mere hayam rek mere hayam jajangkar tapi ditunggu-tunggu eueuh wae datang atuh enjing wae mundut hayam mah tang tos ku abdi disaurkeun ka anjeunna ari hayam seueur mung abdi teu wantun masihkeun upami teu aya nu gaduhna mah sieun bendu anu wae najan Allah nu bogana oge kulantaran geus nyarita deuk mere hayam jajangkar kurang deuk dicokot we ayeuna. Bi Uning awakna jadi ngadeg-deg hulu angan ratu ngadenge kekacapan eta jalma deuk nyokot hayam jajangkar ku sorangan teh. Ceuk pamikirna geus moal salah eta nu nyarita kitu teh bangsat. Keur mikiran kitu ujug-ujug riag wae rarasaan Bi Uning mah imah teh asa ngariag. Teu beda ti ngariagna kulini atau batin Bi Uning asa nambahan teu puguh rarasaan ku ayana ngadenge eta caritaan anu satuluyna teu kadenge nyarita deui iwal kadenge manuk sirit incuing ngagelik dina tatangkalan hareupeun imah Jatnika Wiharta. Sanggeus aya kajadian kitu kayan eta budak anu ngaran Uju teh ngadak-ngadak leungeunna ngadeg-deg hareuras bari panon murelang kaluhur sungut ngabudah teu beda ti jalma nu boga panyakit sakalor. Tidinya mah gancang Bi Uning ngagegeuing barudak anu duaan deui keur sarare di tengah imah atuh korejat eta barudak anu duaan teh harudang. Geus kitu ku Bi Uning diajakan ka kamar papiliun anu dipake sare ku ngaran Uju. Wa kunaon Uju teh? Ceuk hiji budak awewe anu katelah Nyititi nanya ka Bi Uning bari ngareret. Ditanya kitu ku Nyititi teh teu daek ngajawab. Jongjon bir Bi Uning ngagareyem babacaan bari beungeut Uju diusapan sababaraha kali. Mun kitu teh mah dicamahan kulantaran kaayaan Uju matak pikarewaseun anu araya panon mulan teu ngiceup-ngiceup leungeun duanana merengkel jeba ngadeg-deg. Sok sanajan Bi Uning hantem-hanteman nyamahan bari gegereyeman babacaan ge kulantaran geus kitu patokanana eta budak dina wanci janari kakara kadenge sora hayam kongkorongok sakali cunduk waktu datang mangsa malakal maot geus nampe. Harita keneh ge sukma Uju geus ngalayang kantun raga ngababatang kantun bugang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ceuk Bi Uning bari ngusap beungeut Uju anu geus jadi mayit akibat ku panyakit dadak-dadakan. Kaayaan Bi Uning geus teu puguh rarasaan mun geus teh mah teu beda siga nu yang hareupan lebur kiamah sama rampa sama repola gempeur teu puguh kulantaran manggihan kitu di eta patempatan anu kabeneran anu jadi dununganana keur areueuh.
Palebah dinya nama tong boroning anu ngarandapanana sifat Nabi Uning sok sanajan urang ge termasuk ki pangarang geus moal henteu kana gempeurna teh aya kapapatenan anu beunang disebutkeun dadak-dadakan. Ningali barudak anu sajeroning Bi Uning cakah cikih teh gawena pating aring hak caririk sedih boga baturna maot teu pupuguh. Atuh jabati kitu teh rasa keung lain dikiana komo ngadenge suara manuk uncuing teu reureuh-reureuh ngagelik disadak dina tatangkalan hareupeun imah dununganana. Sabot Bi Uning saralak sirilik ngentepan kursi bari jeung pikiranana ka mana mendi teu karasa waktu geus nincak kana wanci subuh anu moal lila deui ge Batara Surya medal. Lain ngajar dog wae atuh beberes kadinya saurang gentak mirun seuneu nu saurang sasapu ceuk Bi Uning nyentak barudak anu duaan deui disentak kitu ku Bi Uning teh teu talangkai deui gura-giru barang gawe nu meresan di tengah imah nu ka dapur ngadon mirun seuneu kitu ge katingali teh mani rampang rempeng. Teu sakumaha lila sanggeusna Batara Surya katingali mucunghul ti belah wetan bray Bi Uning muka jandela hareup ujug-ujug plong wae hatena ngarasa bungah ku ayana dunungan lalakina datang tayalian jatni kawiharta kabeneran nyabana teh ngan sapeuting. Hatur nuhun juragan kalaresan mulih ceuk Bi Uning ujug-ujug nyarita kitu wae kanu jadi dununganana anu kakara unggah ti taneuh kana teras. Ari kitu aya naon Bi? Tanya jatni kawiharta bari sapatuna dikosot-kosotkeun kana kekesed anu dijieun tina kawat. Nu mawi gan aya kajantenan wengi tadi teh asa tebih pisan tina sangkian. Aya kajadian naon Bi? Eta juragan perkawis uju teh maot dongka panyawat dadak-dadakan. Jantena kitu saparantosna aya nu ngagentraan ti luar make nyaurkeun juragan sagala rupi bade nyuhunkeun hayam jajangkara saurna teh namung abdi ge naros kanu sasauran kitu teh dilebet we da bade dibuka ngaraos curiga saatosna ku abdi disebatkeun juragan nuju teu aya nya anjeunna teh sasauran bade maksa nyandak hayam ku anjeun namung nembe ku bibi diparios ka pengker perkawis hayam hiji ge taya nu coceng sadayana araya ceuk Bi Uning ngadadarkeun pamanggihna dina peuting tadi. Keun wae Bi perkara si Uju kitu mah da dikumaha deui tong boroning si Uju najan urang ge sarerea sanu nyaho kana urusan umur mah bibi ge ngarti kana kaayaan hirup jalma mah teu bisa ditangtukeun ku urang keun tong sieun atawa gempeur sagala rupa. Najan bari jeung nya si Uju teh bujang abdi sarua jeung bibi moal burung dirasanan kalawan diwaragadan sakumaha mistina da eta mah geus kawajiban abdi kudu kitu carana kanu jadi bujang. Hirup abdi mah nya oge kieu moal samodel jalma-jalma nu sejen baleunghar ngebogaan bujang sakadar butuh ku tenagana wungkul ari dina galingging panas tirisna atawa komo nepi ka pondok umurna diserenkeun ka ahli warisna moal keur abdi mah Bi. Sae wae kitu mah juragan panginten bibi moal teu kitu ceuk Bi Uning ngarasa atoh aya kekecapan kitu tinu jadi dunungan teh boga tanggelan kulantaran keur Bi Uning mah komo geus teu sanak teu kadang teu boga dulur-dulur kapi-kapi acan teh lain heuheureyan. Ada perkara abdi mah lain caturkeuneun Bi kana tangtu diurusanan ku abdi komo bibi mah kahiji di dia teh lain sabulan 2 bulan kaduana geus teu indung teu bapa teu baraya-baraya acan tah ayeuna mah kieu wae Bi wayana bibi ka bapa RT bebeja yen di dieu di abdi aya kapapatenan bejakeun wargina juragan wae kitu nya jung buru-buru mempeng isu keneh da ari beurang mah bapa RT na sok tara aya. Mangga juragan ceuk Bi Uning bari deuk ngalewas kaluar. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.